Gusti, hirup teh meuni kieu teuing aing mah susah, Gusti. Rek ngabegal gagal, kalah dibegal aing mah dibalik ah. Eta tuh hirup. Anjing. Naon eta? Kunaon lur mending ngomong wae. Sia ge pan apal nih kamari kumaha caritana. Geus aing mah rek insap aing. Keluar aing mau jadi begali. Kitu si bos kumaha mana teh? Ulah amat aing mah Tih. Nah kitu. Mung aing mah pokona mah rek keluar dan begal. Geus aing mah rek bantuan heula bapak aing. Si bos kemana? Teuing pikiran kesorangan teh. Urang ada si bos teh. Bah. Wah awe tamanya. Kau ngapa sih ke Arit? Lumayan ka Arit oge. Ah, kayak bahaya ke Arit mah. Daripada abang ka Arit kayak eueuh dinu ngalajubut. Bah, geus we kuah. Tang teh bisi ke Arit. Wah, bah geus kuah deh. Si abang mah. Abang Kau bisi ke Arit. si abah mah ka itu. Talik abah oke dah. Heeh. Si abah bantuan embung kumaha. Kemana si bos teh? Teuing geus semikiran aing. Si bos. Woi, aing naik motorna Kunaon bos? Pakai di salapu. teuing eta leueur. Aduh, menangan tatangkalan teh. Geus. Aingnya nyetari iseun hayang jajan si Siti jeung si Maya aya moal nya euy. Ti isuk cenah ngajakan jajan. Ayeun teu nyamper wae si Maya. Padahal coba nya. Woi, Dun, sia keur naon? Ketinggalina keur naon? Sia mah ngegas. Terus ketinggalina keur naon? Buru turun. Ini aya awewe euy. Buru urang gombalan, Bro. Sia turun aja kumaha? Aing mah turun lah. Aduh, bantuan dulu. Kade. Gede ngeluhur dulu. Aduh, nyeri euy. Sama aing nyeri. Mana nyeri kana tuh? Aduh, aing mah teka deuleu aing nyeri cangking kieu bisa mah nangkap teu bener. Udah aing nyeri nu newakna atuh. Aing mah aya. Duh. Aya awewe dulu. Kana awewe teh langsung cenghar. Aduh, ibu dulu. Aduh, jagaan mana? Tong cenah lepas dun. Neng. Tukeran naon, Neng? Tuh jaraya. Neng di tos di mana atuh? Bade jajan ka ditu. Oh, di jajan. Ya. Neng dina di mana, Neng teh? Di kampung itu bade jajan ka ditu. Oh, mohon atuh. Nyata tuh di payunnya, Neng. Ya mangga hatur nuhun. Neng, hari si mama moanya seula neng penasaran aa. Moal tadi teh kan pas neng keluar si mana nuju bobo jadi teh terangan dalam terangan mah nyeuselan atuh. Nya, tapi meureunnan aa mah sono kan neng. Ya neng oge Orang apa gitu yuk, ayo kanu rada rauseun. gimana?
Neng mah astagfirullah. Ah, kalau tong digusung aku ah. Kumaha atuh Neng? Ayo. Jep palunya. Amanya lumpatan teh. Atuh da Neng mah make gebis teh ninggal. Ayo atuh. Neng, teu kunaon naon bieu gebis nyari teu? Teh jigana teh ah. Cik neuleuh. Si ama ih. Kasar jadi teh. Punten Neng, kalepatan. Enakeun kieu Neng nya, suasana teh di sawah mah adem. Kumaha sore-sore senja kieu mah sabari ngopi. Kumaha Aya kopi lagi. nya katanya jauh ka warung lagi. Indah aman ningali senja teh nih. Jadi indah hidup age. Semenjak kayak Neng hidup A. Si ama. Kagak mbak alit nih. Neng, tos sonten. Aratu amung di sawah mah bisi budug A jadi. Ih, geugeun sia teh budugan. Henteu Neng atuh heureuh ya. Yuk. Nanggu ya. Si mah bisa nyarekan. Assalamualaikum. Salam. Maya sih Maya. Aya di jero. Yung tinggal aya dah. Oi, di mana? Di kamar. Adia tuh. Duduk. Jajan yuk. Kemana? Biasa kasih Siti. Kak tuh tungguan ayeuna di sore Kak. Berarti we. Nek naon? Jajan naon? Jajan we. Di mana? Nah aja orang teh kajian ngajakan bang jajan ka ditu biasa kasih. Kawe penting. Hayu da yang bagus maghrib kagok. Iya, orang tuh tadi pas ke jalan kalian. Kunaon terus aya jelema duaan pemuda teh saha? Lalaki. Atuh mana jalan lalaki? Jalan mana? Didinya nih teh pas deket solokan pisan. Oh, terus kumaha? Ngagangguan da? Heuh ngaganggu. Terus weh ting aya saha pokona mah aya lalaki weh. Nu nyalametkeun urang. Eta teh kenalan teh. Teu sempet kenalan. Kasep teh. Ah, gitu ning. Bisa deh. Sampai kasep mah nya bae. Ah, bihun mah panggil deuna oge. Ting orang mana dah teu. Bisi we jodoh mah bisi panggil deui kata. Aminkeun.